Pamirsa anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara mematuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-18. Para mitra sadaya, Cerut Jakaria jeung Asmita tarurun tuluy ngaleos arini. Harita Asmita katingali namah lemor teu barang bawa pakarang, biasa namah kamana-mana sok tara lengoh ti bedog. Nu teu kacaturkeun di jalana Jakaria jeung Asmita geus rek tarpi kanu dituju tayalian ka Cibedug. Harita wanci lohor Jakaria teu waka kebat kanu dituju. Manehna ngado nyimpang heula ka warung nu maksudna rek ngopi. Kabeneran di warung nyampak 5 urang lalaki keur ngaropi. Dina rinat jeung tingkah lakuna jelema nu baru raong di eta harita teh para mitra. Di eta warung Jo Jakaria jeung Asmita ting rarinat kawas nu nyurigakeun. Samalah nu saurang mureleng bari ngagilirkeun bedog. Suku sabelah ditaekeun kana bangku awi. Kieu rek ngopi, ceuk Jakaria bari gek diuk sedeng jalma nu limaan mah teu direret-reret acan. Naon we kuring meulah kilan ceuk? Temal Asmita rada humandear semu anu hoream. Cing nyai nyuhunkeun ci kopi 2. Ceuk Jakaria minta ci kopi ka budak awewe nu dagang kopi. Ret-ret jalma nu limaan silih reret jeung baturna. Jakaria jeung Asmita tonggoy we ngaropi, siga nu teu ngeuh kanu gigireun. Teu lila korejat saurang nangtung tuluy ngadeuketan ka Jakaria. Pok nyarita rada tegeug sedeng panonna mah meletet maling reret. Kana pesa kampret Jakaria siga nu ngincer kana eusina. Cing gisanak, minjem sin. Pokna bari budina semua hasil. Kusiwal Asmita ngodok paneker sarta diasongkeun. Ieu Ki Braya, cek Asmita. Naon ieu teh? Ngadon mikeun nu kieu kaos aki-aki we. Nu kieu mah lain ge bensin atuh paragi malerok anjing. Cek saurang lalaki setengah ngalungkeun paneker ampirkeun kana gelas gigireun Jakaria. Ge nu kieu ge sarua we baraya pokona mah asal hurung. Saruana naon sia dah? Meme hurung ge nyeri jangjang nu kieu badeuleu. Paragi aki-aki. Tema na bari gek diuk deui. Sedang Jakaria ngiceupan ka Asmita nu maksudna nyarek ulah ditema deui. Sabab geus kajudi eta jelema lain jelema baleng, tapi jelema nu rek nyieun gara-gara piributeun. Nu teu sakumaha lila jalma nu limaan arinit ninggalkeun warung kopi. Jakaria mah tongoy ngopi goreng peuyeum. Sanggeus ngopi pok Jakaria nanyakeun ka budak awewe nu dagang kopi. Urang mana nu nambe teh nyai mun asa garagah kitu? Bukan ti mana Kang jalan Patepanggen mewe mung ka kuping nama tos ngabujeng uasarna cenah. Putu uasarna bade dinikahkeun. Temal budak awewe nu dagang cikopi. Uasarna. Jakaria rada ngahuleng. Uasarna mana nyai? Jakaria nanya deui para mitra sadaya. Uasarna istrina warung minta Kang teu dinya mah kirang dupi akang bade ka mana? Sajameng nyai aya muhu nyai nguping wartos di lembur Cibedug. Aya murang kali istri sareng urang pameget tos sepuh aya nu ngiwat. Nalaras teh nyai, cek Jakaria setengah ngolongan. Laras Kang mali anu dicanaku eta Ceu Darsi putuna warung minta. Kirang langkung tol 10 dinten nanging ayeuna teh aya wartosna bade teras ditikahkeun kanu ngabi kanu ngiwatna. Mali warung minta teh acan ka dieu deui. Istrina ge nembe bade dibujeng deui ayeuna kuno limaan teh. Temal nu dagang kopi. Puguh hate Jakaria ngaranjuk di barungkungan tab panas. Ngadenge Nyi Darti rek dikawinkeun ku Bahru Minta. Yakin timuru aing teu nyalahan. Geuning nyawe nu diiwat teh Nyi Darsi, lamun sarupa kieu mah beja Nyi Darsi aya nu ngiwat teh. Bohong nu puguh rek dikawinkeun ku akina. Geus moal salah eta alesan aya nu ngiwat so teh da sangkaan urah kaciriting rek dikawinkeun. Anu sarupa kieu mah atuh Bahru Minta ukur amis basa-basana wungkul. Majarkeun geus satuju lamun Nyi Darsi dipihukum ku aing. Tapi buktina mah kieu Nyi Darsi rek dikawinkeun kanu sejen. Narek dikawinkeun teh ku bolak si Salim kitu. Ceuk gerentes hate Jakaria asa tambah panas. Geus kitu Jakaria tumanya deui. Eta nikahna ka urang mana nyai? Pokna bari neuteu. Buka ka urang mana-manana mah Kang jalanan abdi ge nguping tinu sanes. Dupi akang pernah kumaha ka warung minta teh? Cek nu dagang kopi semunu nyuriga. Teu pernah kukumaha nyai malih teu kena-kena acan akang.
Mung eta aya wartosna di Cibadug anu rek jalan kumurang kali istri cenah. Tema Jakaria pura-pura teu wabuh ka Bahru Minta. Panyanten teh saderek akang. Ceuk nu dagang kopi bari ngoloyong rek ngumahan gelas urut jalma nu limaan. Geus kitu Jakaria haharebosan ka Asmita nu keur ngelepus ulun. Kiadi tetela nu diiwa teh buah hate kuring. Malah jelema nu limaan teh nu rek nyusulan ninina. Yuh, baduk nu berek pukilan ceuk teh iwa cenah. Ceuk Asmita samureuwas. Lain diiwat eta mah sakadar alesan we. Diiwat sote tapi bukti nama nurutkeun ceuk caritaan ieu budak awe nu dagang cikopi rek dikawinkeun ku akina hanyaka teu nyahoeun ka saha-sahana paingan eta hate ti mangkukna keukeuh hayang ngakikinkeun ka lemurna nya teh teu jauh tina sangkaan. Ana sarupa kieu mah keur diri kuring asa dibobodo bener-bener ku Ki Asmita. Heueuh asa dibobodo ku akina ongko ceuk manehna ti heula nyarita ka kuring nyebutkeun ku Ki Ruminta maksudna lain Asmita. Ongkoh ceuk manehna ti baheula nyarita ka kuring nyebutkeun satuju pisan incuna dipiharep ku kuring. Ari katamah-tamah lamun hade dicaritakeun mah akina teh dihenteu-henteu ge muridna Mama Daroji bapa kukutan kuring. Tapi buktina geuning melengkung bekas nyalahan. Lamun kitu mah geus bejakeun ka Mama Haji atuh kilan ceuk. Kenya isugan dipangbarahkeun akina, komo kitu akina kesebut murid Mama Haji atuh, cek Asmita. Nada-nadana semu nu milu mangkeulkeun. Lah, teu perlu dibejakeun Ki Adi da kuring untupan. Pikeun ngajorag mah sanajan manehna kasebut saleureun kuring ge. Da moal diukur heluk saluhureunana. Moal rek di depaan warugana, moal rek ditaek tarajianna jangkungna. Tapi kitu ge lain kuring ujub takabur, ngan ieu mah hayang nyaho we nepi ka palebah mana. Bebeneran manehanana kasebut geus kolot. Jeung boga rasa rumasan teu baheula incuna ku kuring ditulungan. Rek dirurujit ku ngaran si Salim. Ceuk Jakaria beungeutna asa tambah beureum karerab ku piamaraheun. Ih, ai Salim teh ha kira ceuk. Asmita talete bari neuteub beungeut. Nya nu ngiwat nyidar sis teh ngan anu ngiwat mah murid-muridna. Aduh, boy negeri dikawinkeun ka dinya meureun gila ceuk. Kateuing atuh tapi ceuk timuru mah bisa jadi. Rek dikawin teh ku si Wawalak Salim. Geus kieu kumaha pikarepan kilan ceuk atuh ayeuna? Nerek dibejakeun heula ka Mama Haji atawa rek tuluy disusul? Asmita nanya kana pamadegan Jakaria. Lain Ki Adi kumaha urang paluru heula ka lemurna. Lemur saha? Nya ka lemur Bahru Minta sugan we di ditu anu mereka terangan leuwih eces. Tapi eta kumaha Ki Asmita narek terus milu jeung kuring atawa rek balik deui? Jakaria malik tumanya kana pamadegan Asmita. Ji, kata teu ari kuring kudu balik deui sorangan mah tuh kilan ceuk. Goreng patutna keur lamun kuring balik sosoranganan mah. Oh, ka urang tuluykeun indit, sanajan ceuk paribasana asup kana lak-lakan singa ge. Moal buru dituturkeun atuh da misili belaan jeung jadi dulur mah kitu. Temal Asmita, hatena gilid. Si Janu sepi ku kagimir angangku ka hariwang sabab geus ngaku lanceuk ka Jakaria. Oh nya syukur ari kitu mah urang ngareueuh deui atuh ngareueuh deui. Nyai ieu nyangakeun artosna. Ceuk Jakaria ngorejat nangtung kalawan mikeun duit urut ngopi. Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui Jakaria jeung Asmita arinit, rek ngajugjug heula ka lembur Bahru Minta. Teu kungsi setengah jam Jakaria geus anyog ka sisi lembur. Gok paamprok jeung saurang aki-aki takrah tokroh ka kararong heap. Tas mandi ditampian. Reg Jakaria eureun, kitu deui aki-aki ngaraneg terus mencerong kana beungeut. Pok ku Jakaria ditanya bari nyolongkrong sasalaman. Demi katelahna eta aki-aki teh Aki Karta. Aki Damang, lain camang deuleu ieu mah lulub. Nyaho ilaing lulub, ceuk Aki Karta salah denge. Da pugu geus ampir pikun umur geus ampir 80 tahun. Serengeh Jakaria seuri. Terang abdi ge lulub mah samun Ki. Tos siram ya Ki. Nyari si Jalu sok ngeureuyaan kawas lain kolot wae. Ih, kawas lain ka kolot we. Di mana ya aki-aki keur nyiram? Ai geus di kumaha si Ibu Jalu bujur ka besekannya. Ge hanya ditampian ka dieu dihitung ku aki. Meureun 7 likur nyeprut boga tingku capek nanya. Kamarana atuh sakieu panol poe geus nong toreng teh ngadon rek tinggal ador wae nya. Bade ka dinya Ki bade ka Bahru Minta. Kumaha? Baru rek barang peta. Suga di lain mah lieur euy. Lain aya kung kadua ngirim ka kolot yang rek barang peta. Rek mintanan haon aki mah tiba heula ge geus nemrak kasebut jelema eueuh kaboga.
nya aya we ai pais bakatul mah yu urang ka imah ari hayang pais bakatul mah sugan agehan we pun ini lain ukina we nyarita jeung nu pikun teu kilanceuk lah urang ngaler maneh ngidul cek Asmita harewosan kerja jambean lain teh kisahnya kegerayaman wae geuning henteu ki ngaraos untung we ditepang sareng aki abdi teh cek Asmita bari rada misem astagfirullahalazim a'udzubillahi min dzalik sugan lain manusia lain teh euy yang disebut lutung uyahna keur disebut jures ya halik bari geus ya montong halangan jajalaneun bising dibeledi cek aing cek Aki Karta semono ambek atuh Jakaria jeung Asmita tingko jengkang ka sisi leos Aki Karta ngaleos dina leumpang meninorolong aya we sesekelan teh Ki Adi satadina marek nanyakeun ngadon Pa Amprok jeung nu pikun yu urang ka imahna Bah Ruminta ayeuna masugan aya tatangan nu bisa menerangkeun cek Jakaria bari ngaleos dituturkeun ku Asmita sanggeus nepi ka imahna Bah Ruminta kabeneran aya saurang awewe ngorak keneh keur nyaitan segon di buruan pok Jakaria nyebutkeun punten bari ngajanteng gigireun anu keur nyaitan segon punten mangga bade ka saha Kang pokna ngorejat nangtung sarta neuteub kana beungeut Jakaria bade ka Bah Ruminta nyai aya linggih kitu cek Jakaria pura-pura canyaho kana persoalan Bah Ruminta Numawi wa minta mah parantos saminggu langkung teu aya Kang. Teu aya. Angkat ka mana nyai? Kapan pada nikahkeun Nyi Darsi muhun putuna waru minta mali wasarna ge tadi anu ngangkil ku wargina picaroge Nyi Darsi saurna teh. Teh masa urang awewe atuh kerja karya asa gede kayakinan. Ye Nyi Darsi lain aya nu ngiwat tapi ngahaja dikawinkeun ku Bah Ruminta akina. Red Jakaria ngareret ka Asmita di barung kurupa beungeut semu geuneuh. Duping bade nikahkeun je ka urang mana nyai? Asmita milu tumanya. Numawi kirang terang Kang dupi akang nu ti mana? Isyarakan mah ti Malangbong nyai akang teh maksudna mah ieu. Pun lanceuk sunu bade silaturahmi ka Bah Ruminta. Ning karesan nu teu aya geuning nya. Eta di bumina teh sasaha nyai? Jakaria tumanya deui. Numawi sugung Kang teu aya sasaha pisan. Dupi nyai linggih di mana linggih? Abdi mah di tukang paliwetan tu geuning rorompok abdi mah nu aya tangkal jambe. Atuh bade lelingnya heula mah Kang. Sawios nyai jalaran akang bari teterasan mangatu permios. Sakumaha nu kauningat para wargi. Leos Jakaria jeung Asmita arinit deui ningalkeun patempatan Bah Ruminta. Bari mawa hate nu pinuh ku nafsu. Seuneu amarah nu nguntab-nguntab jeroeun dadana. Kelemeng Nyi Darsih kacipta dina waktu renengan jeung salakina. Ki Asmita, kumaha pikarepeun urang ayeuna nya? Na teruskeun wae nyusud kana tempat nasi Salim atau balik deui ka lembur. Cek Jakaria bari ngaraneg. Bari keur kuring mah kumaha kilanceuk atuh naha lah. Terus hayu rek balik deui ka lembur hayu kuring mah. Temal Asmita teu mere kaputusan nu pasti. Kumaha lamun urang terus we nyusul ka tempat si Salim. Pokona mah teu asa kaganggu ku kuring kira-kirana. Ye, boga rasa kaganggu kumaha kilanceuk. Imah ge teu boga gawe lintang ting urus sayam dua siki. Iwe panasaran mah yang yakinkeun urang susul ka tempatna lah bari oge. Urang mah ulah kagok asong bari ge lah. Kagok berontok ka palang caramang kilanceuk. Nyata kuring ge panasaran hayang ngayakinkeun nya henteuna Nyi Darsi dikawinkeun. Geus yakin kitu mah kumaha engke we. Ayeuna Ki Adi aya kasanggupan marengan kuring ka cida bungahna. Samala aya alusna supaya engke bisa nyaritakeun ka mama. Lamun kitu teh mah itung-itung jadi saksi mati. Yuk urang bismillah Ki Adi lah. Cek Jakaria geus teu loba nu dipikir deui terus indit nu maksud jeung tujuan. Rek ngadatangan ka lembur Salim bari terus bari teu mikirkeun harita waktu geus nyedak kaburit. Kalawan teu mikirkeun kana kacape jeung kasieun. Nyorang patempatan nu suni siga nu top badak top maung kari kumabehna. Sabab dibarengan ku hawa nafsu nu hese di bendung. Beuki jauh lumampahna Jakaria jeung Asmita teu karasa waktunya relet geus nyedak ka wanci magrib. Teu kanyahoan Batara Surya ngiles ngajadikeun sabudeurna madhab jadi poe kateureuy ku beleg-begna mangsa peuting. Cika-cika geus rabeng kaluar tina rungkun ting carelak ting karetip. Cari cangkas jeung ciang-ciang geus mimiti di sarada. Beuki peuting disambung ku sora bangkong jeung bancet. Kalan-kalan ditema ku sarolonok ting keureuleung dibarengan ku sora bueu. Lamun seug ditelek-telek mah matak nimulkeun rasa keung jeung sieun. Ku ngadenge sora sasatoan di wuwuh nyorang tempat anu geeuman.
Tapi ke Jakaria sigana leungit karisi ilang karingrang estu teuneng ludeng tayaka keung teu sieun para mitra hayang yakinkeun kana beja. Ku tongoy-tongoy nalaleumpang teu karasa geus tepi ka hiji pilemuran. Reg Jakaria jeung Asmita areureun ngareureuhkeun heula kacape. Kabeneran di eta tempat sisi jalan gede aya gardu, geuk dariuk sisi babalean gardu. Wayah kumaha teu Ki Adi, kawasna geus deukeut ka wanje subuh da itu bulan geus rek liling sir ngulon. Kawasna mah geus deukeut ka subuh. Yuk kene kan 7 kitu ki lanceuk. Aya kana setengah jam deui mah. Atuh geus deukeut hayu urang mah tuluikeun laki lanceuk. Maragancang tepi ka 7. Kagok nu nagrandeng mau bakuna mah. Ceuk Asmita siga nu teu sabar. Bener lalah da moal burung tepi ka 7. Ceuk Jakaria jep jarempe. Teu sabaraha lila reureuhna Jakaria jeung Asmita arinit deui. Ngan dina laleumpang teu samodel tadi, tinggal di ayeuna biasa we bangun anu salse. Taksiran ngerasa capek da pugu leumpang sapeupeting jeung sakitu jauhna. Uyuhan teu maropo di setengahing jalan oge. Sanggeus rada jauh di tempat reureuh Pucenghis aya 2 urang lalaki tinggal di. Laleumpang mapai galengan sawah. Ari Jakaria jeung Asmita mapai jalan gede. Sanggeus rada deukeut 2 jalma teh rugreg areureun. Atuh Jakaria rada curiga ceuk timuruna palang siang jalma nu rek jahat atawa murid-murid Salim. Tina kituna Jakaria tumanya bari neuteup kana beungeut nu ditanya. Kamarana baraya meni bangun anu sarusuh, bade kepriugan ka Cibedug sieun nepangan dipun dulur. Teh masa urang lalaki ngora keneh bari ngareret ka baturna. Rek ka Cibedug tanya Jakaria asa beuki curiga ras inget kana caritaan tatangga bahru minta yen ninina Nyi Darsi aya nu mapageun. Ceuk timuru Jakaria palang siang. Ye jalma nu duaan teh baturna nu mapageun ninina Nyi Darsi. Dina kituna Jakaria siga nu panasaran, manehna nanya deui bari muraleng mencerong kana beungeut nu ditanya. Jadi kibarea teh ka Cibedugnya, leresun. Ai maksud aya naon? Jakaria talete. Maksudna mah bade wawartos we. Ngawaroskeun ieu perkawis papacangan pundulur bade ditikah ku jenengan Salim. Di wartosan sote wirih aya wartosna pundulur parantos narosan. Harina bade ditikah ku nu sanes. Nah teu cios kitu bade ditikahkeun ka pundulur teh terampi aya nu ngiwat kitu teh. Ari eta papacangan dulur kibaraya teh saha ngaranna? Jakaria beuki talete. Ari wastana mah Nyi Darsi putuna bahru minta. Teh mana? Atur rai beungeut Jakaria beureum nafsuna beuki ngagugudu. Menang sawatara jongjongan mah Jakaria ngahuleng mikir kumaha pijalaneunana sangka Nyi Darsi bisa kaboyong. Pok eta budak jajakan ditanya ku Jakaria cumarita pamitan rek. Ramitra sadaya menang sawatara jongjongan mah Jakaria ngahuleng mikir kumaha pijalaneunana sangka Nyi Darsi bisa kaboyong. Pok eta budak jajakan ditanya ku Jakaria cumarita deui pamitan rek ini. Punten Kang bali di kantun lah jalan bilih ka Bujeng siang teuing. Oke heula kibaraya ari ngaran Salim teh di mana padumukanana? Waktu kamari masuk di Cianjur nang ayeuna mah tos ngalih ka Pasir Raja cenah teh. Ai di mana Pasir Raja teh Jang? We ditueun sasak beusi sun aya jalan kaki 2 anu berasna ka Cibatu. Atuh di kantun Kang. Bae ke kibaraya sing salametnya. Tema Jakaria leos 2 urang jajakan ngaleos leumpang semuru rusuhan sedeng Jakaria neuteup kanu ini. Yakin kayak kieu mah lanceuk. Beja teh nyalahan ngan ieu mah kumaha pikareupeun urang ya? Cek Asmita nanya kana pamandegan Jakaria. Nya teh kumaha urang iwat dewe Nyi Darsihna. Tapi tong ayeuna engke we di mana keureuh naon teh loba jelema. Akana kieu. Engke Ki Adi nyieun kaributan tengah-tengah jelema loba. Di mana si Salim jeung batur-baturna tarurun, tidinya kuring rek ungah kalawan rek mawa ngejat Nyi Darsi. Yuk, ayeuna urang ngeureuh. Kayak di ditu sugan aya warung urang ngopi heula. Tema Jakaria. Terus arinit de boga itikad rek ngiwat Nyi Darsi. Hari tadi Imah Salim loba jelema keur barang gawe. Sabagian kaum lalaki keur nyarieun balandongan. Sabagian kaum awewe keur barang gawe di dapur sabab Salim rek dikawinkeun ka Nyi Darsi. Malah iburna mah rek diayakeun tatabeuhan 3 poe 3 peuting rek ngageder hiburan cenah. Wan Cilohor harita Salim ngumpulkeun murid-muridna aya kana welasna urang keur mere tugas ka masing-masing. Mangga ade euy, isukan sing beunang diaranelkeun si lain.
bisi aya semah lalaki ulah nepi ka eueuh anu ngaku eueuh anu mangmernahkeun keur diukna. Nu bagian panari semah lalaki di antarana si Omo, si Ading jeung si Omlen, nu ngajaga keamanan Ki Murdasim, Ki Jagara jeung Ki Jemlung, nu ngajaga keamanan si Lemur, Ki Antasim jeung si Surdi, si Damin jeung kokolotna Mang Subin. Ngan dewek amanat kanu ngajaga di sisi Lemur urang sing hati-hati. Bisi aya jelema nu nyurigakeun, bisi aya jurig nyiliwuri setan minarupa, ulah nepi ka bisa asup ka pakarangan. Sabab dewek geus beda rasa pasti nu ti heula bantrok rek ngalamar Nyi Darsih boga harepan teu geunah panasaran. Sanunya ho keur meujeuhna reuweuh-reuweuh loba semah manehna nyieun bibit rurujit di tempat urang, nyieun pucuk tigirang, nu matak kahade sing ariatna, sing caringcing page kancing sing sariset page ikat. Bisi aya si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata, bisi aya galaga kancana. Pokona amanat ka sarerea. Lain di sedewek ngarasa sieun atawa ringrang, ngan dikamanakeun beungeut dewek ku semah lamun dina waktuna keur reuweuh aya kaributan. Cek Salim ipat-ipatan ka murid-muridna kabeh. Dah, ari pikeun tempat onangan mah. Numaraen di mana Agus? Ki Jagra milu tumanya. Kumaha Ki Jagra we? Rek di ditu dipongpok imah belah kulon, rek di belah kidul ngan asal ulah nampu ka semah onangan. Geus, sakitu amanat ti dewek omat sing beunang dipercayakeun kabeh. Jung kaditu geura barang gawe, dewek rek reureuh heula mangkaning peuting kurang saes. Cek Salim mungkas wangkongan bari ngoloyong ka jero, terus asup ka kamar atuh murid-muridna jerat-jerut tarurun, maratkeun deui pagaweanna masing-masing. Hari Nyi Darsih harita gawena alum we, bari diseng hareupan ku masarna. Ditingali-tingali meuni eueuh kaberaganana pisan. Cacak harita geus dipangmeulikeun pake anu aralus ku Salim. Diriuk-riuk aya kabunga, sabab hate teu suka rek dikawin ku Salim. Ngan kapaksa sabab terus-terusan diomongan ku Bah Ruminta. Nuku ayeuna mah Bah Ruminta jadi katari ku basa-basana Salim. Sajabat ti kitu kawawoy ku dahareun jeung pake. Ari masarna teu bisa kumaha sigana teh kari gumantung kana pamadegan nu jadi salaki. Nu hartina mah teu bisa nyarek, teu bisa nita. Memang ari hatena mah teu pati naridoeun Nyi Darsih rek dikawinkeun ka Salim teh. Sabab lain dikawin kudu dipisuka, ku dirina sasat ieu mah dipaksa. Ari rek milu nyarek sok sieun nu jadi salaki di pahala. Komo kitu Salim ayeuna geus ngancam. Lamun seugeh pokona manepi ka Nyi Darsih mugen mung dikawin bari komo Bah Ruminta kasebut akina Nyi Darsih, teu gidinan baka dipahala kabehanana. Danya kitu sifat jeung tabeat Salim kadiekeun, asa tambah kejem, asa tambah garang, ceuk paribasana aya mau ngamuk gajah mata oge, ku ayeuna mah dising hareupan bae. Atuh teu matak aneh rayat-rayat di eta tempat, ku ayeuna mah ngarasa hariwang jeung paur sanggeus Salim jeung murid-muridna paridah kadinya. Danya kitu sifat Salim kejem naker. Lamun muridna dititah nyiksa batur teu daekeun teh muridna sorangan disiksa setengah jengker ku Salim. Ngan henteu terus dicacag ragana. Ari katamah-tamah ku ayeuna mah murid Salim beuki namahan nepi ka aya 40 urangna, kabeh geus meunang panggembleng tina bab dunya persilatan. Nganya kitu pikeun Salim geus kapatri ku pangarti, kasipuh ku ilmu pangaberuh, hartina geus masagi tina bab pangarti, lain dipake tutulung kanu butuh, lain dipake tatalang kanu susah, tapi sabalikna dipake angkuh, dipake adigung-adiguna boga rasa eueuh, deui lalaki nu gede kawani jeung jago lintang ti dirina, bari pangartina eta dipake sarakah, dipake katelengesan. Ieu malah kalakuan si Salim aya we. Da eta cenah bejana para mitra Salim teh lamun aya kahayang, nu aya di batur tara make direret saha nu bogana, dibikeun dipenta teu dibikeun dipaksa. Kadang kala nu bogana dikaniaya. Komo lamun aya awewe nu tegep mah geus teu ningali nu boga salaki atawa lengo, teu weleh digaet atawa dipake kapuasan hate. Geus wareg cul teu beda ti micin runtah kajarian. Nongtoro ganta si Salim. Aduh, boga kalakuan teh. Dasar jelma jauh kana agama para wargi. Kitu kalakuanna teh tunggul dirarun catang dirumpak model si Salim. Para wargi sadaya urang mah sing ditebihkeun kuno kitu teh para wargi. Sing ditebihkeun kana masalah model kitu teh. Urang ngadua ka Nu Maha Kawasa sangkan dipaparin jalan nu dipiridho ku mantena kitu.
Isukna di Imah Salim meninggal geder loba semah onangan menihurin usik. Sabab harita Salim kawin ka Nyi Darsih kalawan Dariuk dina korsi ngareneng. Puguhel yang irung Salim asa beki beuka. Beki bekah para mitra budina marahmai dumeh laksana kawin ka Nyi Darsih. Kawasna moal teu asa jadi raja. Memangnya eta ge kasebut raja sapoe teh atawa si cepot jadi raja make papakean panganten. Geus puguh Ari Salim jeung Nyi Darsih mah dina pakena rarapi. Sanajan Bahru minta ku ayeuna make kabedi langit. Nu tadina tuman make calana sontog hideung jeung kaos sangsang ari ayeuna. Ngadak-ngadak gandang, make baju takwa di samping kebat di laman kalawan dibendo ceuk si Omlen teh mah majarkeun jadi dalang balakateno. Kitu deui masarna sarua meuni ginding. Diuk gigireun Nyi Darsih nu gawena melenguh bae jeung alum. Ari Bahru minta gigireun Salim beulah kencan. Semah ondangan meninakleuk merunyungan kadua panganten. Diburuan heurin ku usik. Anu maraen sintir, marawen kartu ngageder di pongpok imah samalah nu bakarat ge aya. Malah make diayakeun ngadu domba, di barungku ngadu hayam kenang penca meuni ngageder teu puguh dengekeunana. Penekna mapikeun Salim ngarasa bungah nu aya. Nu eueuh babandinganana kasuka jeung kasono rek ngagulang gaper nu geuris. Geus kacipta kawasna lamun meunang nawar teh mah hayang geura-geura nying hareupan mangsa peuting. Hayang geura lalayaran dina sagara umpalan galura sor gadunya. Tag urang tuna heula ngadadarkeun kasuka panganten. Caturkeun dua urang lalaki tayalian ti Jakaria jeung Asmita. Geus deukeut ka panganyerkan Salim nu keur rendengan jeung Nyi Darsih. Harita Jakaria ngarandeg sisi kebon jagong. Ningali loba jelema ting araleut. Si horeng nu tas marunyungan jeung nu kakara daratang. Heab-heab sinu amarah geus ngaheab jeroeun dadana. Komo ngadenge sora kenang penca jeung sora goong ngungkung mah suku geus teterjel hayang geura luncat ka pakalangan. Tapi luncat lain luncat rek kaul ngigel ngan hayang geura luncat terus tarung. Beungeut Jakaria geus semu geuneuh ka dia beusi atah beuleum. Huntu kekerot di barungku panon rundut rina. Lanjut ngan rongkah kawin ge nya. Leuh. Itu semah onangan meuni ngabrul kitu jaba eta kenang penca meuni ngageder. Ngabareng jeung Yunatan kitu da sapiraku nu kawin ngap kenang penca onaman mah cek Asmita. Bari ngareret ka Jakaria nu keur mureleng ka palebah Imah Salim. Atuh puguh we hate Jakaria asa tambah panas ngadenge omongan kitu ti Asmita. Mani geus hayang pelenyeng ngaburak-barik nu keur reueuh-reueuh. Geus kitu Asmita tumanya kana pabandegan Jakaria. Ayeuna kumaha maksud ki lanceuk teh? Pokna bari neuteup. Waktosna seep.